Cek cek jiwa lupa. Dah mang udah Saya Kang Owo bicara long ini juga nu lalu tos tuang. Ari urang Sunda mah sate acan papenak sareng sangu mah dacan tuan ieu ge nembe kupate sareng surabi tilu Sareng luput gorengan nya. Heut gorengan padahal teh teh upami dikumpulkeun mah satuan Jadi orang Sunda mah mun can manggih sangu mah can disebut tuan. berarti karunya orang Amerika tarataruang. Tapi di Amerika sugan dia nanti kebudayaan sih adat sih kayak gitu. Satungtung misalkan ngesarapannya sarapan atau tuang enjing tuang udah tuang lagi naon ditutup pengijeng sanggup kan gitu mah. Hamburger. Oh, hamburger naon hamburger teh? Hambur duit ger pasea. Hambur duit ger pas ya benar. Cek Abah Asep Sunandar. Segitu. Ngebahas naon atuh Kang Wo ayeuna teh Kang Wo? Ayo tong jauh-jauh nu tadi we ngebahas tuang. Oh tuang. Kieu atunya supados teu lega teuing gitu tuangna urang uang watesanan tuang tuangeunana kadaharanana anu nyangkut tadi sangu kejo. Urang ngabahas bae kieu tuangeun anu didamelna tina beas. Boh tina beas ketan atau tapi tina beas biasa gitu. Beas. Beas anu biasa tuangeun. Tapi saya nama segena palawargi sudah dibuka heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana wilujeng wayah kieu tepang deui di Padaringan Channel Simkuring Abah Wowo disarengan ku rencangan Simkuring Mang Uden Ulen. Murwakanti tah Mbak. Lain Murwakanti eta mah ngan gese sahurup Uden Ulen. Kang Wowo gegetuk. Saya Kang Wowo mudah-mudahan Kang Wowo ge saya nya amin alhamdulillah. Ketinggal nama siga jag-jag gitu. Duka dompet nama gitu. Alhamdulillah dia kita nya dompet sih rada ieu teh di kamar gugulutukan modal 2 miliar. Mahikan naon tuh ayeuna. Laras. Ayeuna mah kana minyak oge nya. Kana sate moal cekap sate keren gitu. Mahal aduh. Nah, gitu kan Kang Wonya urang watesanan teh kana katuangan naon wae orang Sunda anu didamelna tina beas. Beas itu beras. Beras itu dari padi. Pare. Iya, pare. Pare itu lain bahasa Indonesia bukan paria ya. Nah, bahasa Sunda. Pare. Padi beras. Padi atau dina beras, dina beas cek bahasa Sunda nama. Sangu. Eta buku sangu. Tapi dah eta mah geus loma pisan. Nu rada klasik atuh katuangan. Sangu koneng. Anger sangu goreng kadina teh. Katuna sangu uduk loba teuing kitu anu. Pokona sanguan mah atam lah nya. Tong mesti lah tong dibawa lah eta mah. Da ke pamirsa ge paltarang ke kadituna teh kan aya sangu. Jadi sangu Padang sangu. Jauh atuh ke jauh. Orang anu katuangan klasik orang Sunda biasa nama anu klasik mah sok ayana di nu hajat gitu. Minimal di nu hajat teh heula lah gitu. Tapi katuangan anu tos sarada langki. Biasana ayana teh sok di nu ieu di event-event khusus. Event khusus tapi memang aya tukang anu icalan tuangan anu ngakhususkeun diri gitu. Misalkan ngical naon gitu. Nu kahiji aya naon wae. Anu babari we dodongkal atanapi awug. Awug kan tina beas ketan namanya. Beas tanes, beas biasa. Tapi digiling heula nya. Digiling di damel tipung beas. Terus biasa kan ieu nama diseupan nganggo gula beureum. Biasana satos di ieu didapekeun kana ieu misalkan kana pisin atau napi piring diawuran ku
Gula. Kalapa. Oh, geus jadi. Banyak teh proses tadi. Kan biasanya dicetak kan ngangge asupan kan nya. Iya, nganggo Di asupan di ieu nama Si disupan. heula si tipungna heula setengah. Gula tipung deui. Tipung deui jadi Nah. aya tilu umpak biasana mah tilu umpak. Tipung beas, gula, tipung. Nah dulu anjing edan. Kade mual enak teh pemirsa. Itu di kadinya gitu. Ya 2 trapnya. Acak-acakan itu. Nah, gitu. Tipung gula Gula sareng Tipung deui. tipung deui biasa. terus dipasakna di disupan dina asupan asupan terus asak biasanya dibalikeun Balikeun. plok. Jadi nyongcot. Ya Congcot. sapotos ieu sapotos congcot. Tapi aya ieu aya versi mini na Pak. Ya terus ini nama Langsung gini eta mah incu. putu. Oh putu. Oh incu kan? Ya Ah, incu. itu incu lama putu. Kue putu. Tapi eta mah da upami sakatarang abdi kue putu mah sanes orang Sunda, Orang. Jawa biasanya mah. Tapi walau alamnya Ya. tapi nama putu gitu. Putu eta Ya, soalnya di orang kan terus aya awuk. terus gitu aya abuk maksudnya. nya eta nu alitna eta putu. Eta versi mini tapi walau alam eta teh naha urang Sunda atau napi urang Jawa ka sakatarang abdi mah ti Jawa eta mah putu. Ngangge pandan teh sih. Soalnya hejo kan aya nu hejo kan. Eta mohon upami awug mah teu kan dodong kalman Ya, teu bodas nama we. upami eta upami misalkan Original putu lah ya. mah nganggo ieu pandan. Sip. Salajengna ya nu ringan-ringan we Nagasari. Nah, terang kan pemisalkan dina tukang kue basah sok Nah, aya iya. Nagasari teh kan Jadi dibungkus dibungkus ku daun cau. Aya nu daun cau aya nu ku daun caunya. Daun cau eta mah tina tipung beas di nganggo cau. Ah. Di gulaana teh sakedik biasana amisna teh amis ieu teh gini. Kamari pun beak ge nyieun teh Sanes nyangka dieu nya. Geus beak. Oh no. Ya kan nu badami kontenna karek tadi. Oh iya tuh ya Ari nu dibungkus ku plastik naon anu warna-warni gini kan. eta mah nu sigakun kue gitu kan sanes eta mah sanes tina ieu. Kue baseuh Kue baseuh eta mah tapi sanes ieu Sanes sanes tipung beas lah ya. Ya, sanes. eta mah tipung tarigu. Ya. Tah gitu. Itu lembutnya tipung tarigu mah. Henteu kan nu dibahas teh tipung Beas, beas atau napi tipung ketan. Tipung ketan. Salah Nagasari jeung nya. Naga Nagasari tapi eta ngegel henteu kumaha. oh henteu eta. Mun Duka kumaha eta Nagasari. Da sakatarang abdi mah di Sunda mah kapungkur aya Nagasari teh nami tangkal. Kahieuman Nagasari. Kayak kahempikan Nagasari lagu Mangkoko eta, kawih Mangkoko kahempikan Nagasari. Berarti Nami tangkal. Nami tangkal. Wallahu alam tapi nya mudah-mudahan Enggak ya, pemirsa peminu kuninga asal usulna di sebatan Nagasari. mohon Mangga tulis di kolom komentar. tah gitu. Nagasari. Salahna mohon karena Bugis. Nah, dinu hajat teh heula. Dinu hajat sok aya Bugis tah apal mun tina peuyeum ketan. Boyong kata. Peuyeum ketan. Tipung ketan. Nah. Jadi peuyeum ketannya engke ngabahas peuyeum ketan. Tipung ketan. Tipung ketan tina beas ketannya dilebetkeun enten. Ya isina sami gula sareng kalapa eta mah enten makan didamel heula kan. Ya. Gula sareng kalapa digolakeun itu tas dinukeun ka garing si ieu si caina tuh di kakirang Ya. gitu. Tah janten enten. Nah pun biang sok bikinan kapung gerung peminu hajat teh leutleuh gitu. Ngangge daun cau kan ya. Daun Kenal cau, lah. minyakan heula sinala moko Ya. jadinya Ayeuna mah tos henteu da. Ya gitu leutleuh gitu. leuk-leuknya mohon. Tapi seueur keneh Ya, sok seueur. sanaos ieu oge tapi seueur keneh Tapi tah pemikalamian teh jadi teasnya. Jadi mah paling kebale dong. Eta mah bencunur gitu nya. Tapi nu anyar ngajait gitu nya anyar. Aduh, Mantep eta. Pak Mohon komo anu kirang minyak mah. Napol dina daunna teh alah beuki ka digorobokan. Eta Anu palawargi nu gaduh pangalaman perkawis Bugis tak itu sih nama. Hari nu- Samilah itu. ari nu minyak kenal loba tuh pada buka teh gulu tuh. Ngagurusur gitu nya gitu. Eta Bugis. Ya, begitu. Salajengna Jalabria. Wah, Jalabria mah. Jalabria mah. Jalabria itu Lamun kapungkur kantos si cepot Hereina Asep Sunandar Sunaria gini. Ya. Black Sweet. Black Sweet.
black sweet eta disebutna teh hideung amis cenah. Naon black sweet teh jalabria. Nah, gitu black sweet si black sweet disebutna teh. Kapungkur ieu na teh Asep Sunanda ngaluarkeun heureuyna nya kanggo nyebat jalabria teh black sweet. Anu bentukna pertos ieu nya bolu ketannya. Bentuknya baruleud. Oh baruleud. Baruleud jalabria mah sapertos donat. Sapertos donat aya nu di bolongan, aya nu henteu. Upami nu henteu mah jantana gemblong. Upami di bolongan mah jalabria. Sapertos donat teh kumaha donat ya, tapi ketan dina beas ketan dibentukkeun donat, bentuk donat. Pas eta ke di ieu digaloikeun kana gula cai gula ngagola. Oh, eta leres. Tah kan kitunya leres. Klik kadenya. Soalna aya tuangan anu saperti bolu ketan dina hideung gitu nya. Tapi benten rasana teh rada teuas kayak sugan ka bahas gitu nya pamitina beas. Jalabria sip apa? Jalabria teh eta sapertos donat tapi dibungkus ku dieukeun ku gula anu dicairkeun leubeutkeun ka garing. Nya. Tah digalokeun we teras dukeun di ieu teh dina gula eta teh nya. Dina katel misalkan katel pinuh ku gula leubeutkeun donatna, tara donatna jalabriana nembe digalo nukeun ka garing, nukeun ka garing we kumaha gitu henteu baseuh gitu. Beres lah. Eta jalabria. Salajengna gemblong, tah upami gemblong mah mirip jalabria. Ya. Tapi daya liangan. Ya. Bentena eta mah daya liangan we bentukna siga comro lah. Nah, siga sapertos comro lah. Nah, sapertos kieu tapi rada ageng nya. Rada ageng, rada kempleng deh. Ya, rada begang gitu. Eta gemblong tapi aya anu tina ketan hideung atau bodas. Ya, abis sok ieu teh dina ketan hideung. Tapi ketana di ieu teh jadikeun tipung teh. Tipung. Soalna aya nu karasa keneh sih. Lah jiga ketan we mah jiga ulen. Tah eta. Tangke ge kabahas. Tina eta kana ulennya. Gitu. Langsung mangga tuh. Ulen tah ieu salah sawios katuangan anu biasana selalu hadir. Selalu hadir sok dongkap we di ieu dina riungan upami aya hajatan gitu nya. Kanggo ngasong-ngasong gitu kan asongan. Aya mah aya dina parahajatan ge. Mohon dinu nyunatan. Nah, ieu pun bade nyecep teh. Mohon mohon. Aya ulena biasana. Aya ketan ditusuk ku ieu ku Sumat Agung. Ya. Ku Sumat Agung terus di hari urang teh ulen eta teh ulen anu digoreng. Sami wae eta kan eta mah pedah teu digoreng. Mohon sangu ketan eta mah pan. Nya. Upami ulen mah ditutu. Bentena eta mah anu eta mah sangu ketan teh acan di ieu, teh acan di istilahna teh acan di tutu masih kena sangu di ieukeun. Ieu mah ai ulen mah sanguna terus ditutu dihancurkeun. Diemple-emple teh gitu. Moal kanu akeh. Bego sim goreng kapungkur di lemur aya anjeun spesialis tukang ulen we. Jadi bikin ngegoreng kapungkur mah dagang teh sok dinten Ahad gitu. Kan luarna teh garingnya lebatna teh iya berair teh gini sana dipulah gitu. Nah, pembisupur mah sok di korawatan heula jarona teh. Nah, kan tinggal garingnya. Lah eta ngeunana. Nu ngincalana teh almarhumah Unah. Duh ya Allah, ninang pisan. Eta alhamdulillah mudah-mudahan ya aya dina parangkuyeungna Allah Subhanahu wa taala. Ulen teh eta mah istilahna ulen mah di kade ulen mah ditutu terus digoreng. Biasana mah kana dulang nya ditutu eta. Teu kana jubleg biasana mah. Kan aya nutu teh aya nu kana jubleg aya kana dolang. Nu kana lisung. Biasana mah kana dulang. Nya kana dulang. Dulang. Aya nu kana lisung, aya dulang, aya kana jubleg. Pomi jublek mah biasana nganipung beasna. Rakana tadi ketan teh eta mah teu ditutu tapi langsung di iya. Sangu ketan disebutna. Nya terus teu digoreng teu dikumaha kan. Dia langsung diopi sangu ketan gitu tadi. Salajengna waj'id. Waj'id. Berarti tama ti itu atuh di Nigeria. Wajid. Tah, wajid. Kamari tos kasabit-sabitnya eta teh khas. Di mana khas Cililin. Ti Payun mah ngabahas kan nya kabat tuangan khas. Nah, anu taca nonton videonya jadi paling luhur gitu. Biasa diklik.
wajibnya wajib mah nya kitu teh yang geus ada dibahas geus dibahas kita tinggal dina ieu bae bahas deh we yang wajib we nya wajib jadi aya nu piramid bentukna teh mohon aya anu langkung deple gitu aya oge anu dibungkusna ku daun jagong nah aya oge anu ke kertas wajib warna beureum bodas tah gitu biasana teh lamun dibukana teh geus garingna teh nempel gitu aya nu ku daun cau tapi nu garing teh geuning daun cau nya daun cau eta abdi iya nanti daun cau garing kan ya sanes daun cau basi nya ka emut ku abdi daun cau basi wah eta mah geus garing gitu eta kan lembutna garing daun cau na garing juga coklat we sih eta teh tapi pas dia buka teh eta molonyon molonyon gitu tapi segala ya dage pamenu anyar ngajait mah raraos gitu aduh kan geus kalamnya geus 2 minggu teh eta teh wajib teh aya gaduh kapi batur namina teh ladu oge kan tah biasana mah ladu oge tina ketan pan ladu mah sapotos dodol tapi nya sapotos dodol tapi si ieu teh di awuran ku tipung luhurna teh tipung teh nepi gula amis tipung tak eta nu saur abi siga bolu ketan teh bentukna hideung kan ladunya ladu berarti pemirsa nu tadi saur abi siga naon teh kayak kabahas tah itu kabahas tungtung nama gitu tah ladu sapotos dodol tapi dibungkus ku nu bodasna teh sanes gula eta mah da memang tos amis lebetna oge tapi tipung namina ladu biasana mah ngadamolna teh paranjang namanya dikeurutan gitu angge naon angge patik salajengna kana naon eta kana ieu we ka rada ngetan lah ka leles burayot. Aduh, nggak bahas anu burayot, Kang Wowo paham. Ya satu tega. burayot. Itu teh berarti tina tipung beas, burayot, tipung beas. Itu kan kapirayu, itu kan sarang cucur, sarang ali agrem, taya kene sapotos nate bahan teh mung dina ngadamelna nu rada benten gitu. Upami cucur mah digorengnya. Terus goreng kami minyak nanti kadang-kadang namanya dijahit gitu muceraknya upami ali agrem mah sapotos donat aralit lah tapi itu aragung upami burayot mah nya kitu ngaburayot nya siga eta lah hafal meureunah kalau wargi langsung kena tapi tong nganggo ilustrasi kabayang gitu aya ke dia bentukna kawas kieu gitu burayot gitu. Burayot. Salajengna karena rada tebih tinu hajat lah, tapi sok aya di ieu masih katuangan tina beas atanapi tina beas ketan. Gendar. Gendar mah kerupuk gendar. Eta mah genang. Gendar. Gendar upami tapi orang Sunda mah duka sok kadang nyebatna teh genar gitu gendar Bandungnya Bandung gitu genar kerupuk eta mah tina sangu nate di sepan kapungkur mah sok nganggo bleng eta napi kanggo ngenyalkeun gitu atau bleng dian terus kana teh dikeuretan bleng eta napi bling Kang Ibi ya dongeng sebling Belang ya mas jantan supados non istilahnya kenyal. Terus dikeuretan aripis gitu dijajarkeun dipoe garing digoreng jadi kerupuk gendar namanya tina beas eta mah seharusnya seueur kerupuk anu didamelna tina bahan kan bahan sangu gitu kan seueur kerupuk tapi da tos ieu istri sok itu kan sangu nutos anu teu misalkan teh salada basi dipoekeun eta mah jantanna aron tapi dijieun kerupuk digorongkeun nya eta teh genar eta teh oh eta genar teh berarti si Yana masih katawisnya si beasna iya biasa masih kan memang baradeg tapi biasana genar oge sok ditutu oge anu leukeun mah genar teh ditutu langkung raos benten sareng genar anu kirang nutu sip
gitu. Beres lah, genar. Genar Sip genar. Terus nu sanesna misalkan nya nu rada tebih misalkan tang angin. Oh. Tang angin mah seueur Karena seueur rayina non seueur kulawargana. Keluargana lah eta keluarga gede eta mah. Keluarga besar maksudnya. Keluarga Tang gede. angin sepuhna leupeut terus uras, lontong kadituna arem-arem. Ari Macang. Macang mah ieu wargi tebihnya. Warga itu siga nama eta mah ieu nanti masih kayak satu tutunan duka ti Cina siga nantinya eta macang. Da ba teh aslinya teh eta oh gitu. Ba teh jadi bacang ponon aya baan nama ieu teh eta teh asli nama. Eta Ari buras Singguri kan mudik istri kan orang Karawang. Di jalan teh gitu kan aya nasi uduk aya naon. Esok istri teh buras. Buras teh bentan ieu unggulnya, bentan bungkus unggul. Mohonnya eta bentan sakedik lah tina lontong kana buras, tina kana uras, tina uras kana leupeut. Kan leupeut oge pami urang ngabahas leupeut teh kan leupeut isi ieu misalkan seur kan isi daging, oncom, isi wortel. Wortel segala itu kan. Seur bisa kan. Balanya isi anjing edan. Aya tonton haram sih. Ah gitu. Tuangan naon anu haram leupeut leupeut sian eta. Sian. Gogog edan. Tong dugi ka kitu mah. Lemper. Tah benten deui duka teh ieu teh lemper teh nah asli pituin urang Sunda gitu teh atanapis sanes lemper teh. Eta canenya margi taya kepastian eta teh lemper teh nah kenging ciri khas orang Sunda atanapis sanes. Margi sakaterang api lemper teh di Jawa deh. Di wetan. Lemper mah pan ketan dilebetan daging hayam biasa namanya. Daging hayam terus dibungkus ku sanes dibungkus nya dan teu dibungkus nya sana aya nu nololan. Iya gitu di buni lah. Di siganu di talian gitu nya ku ieu dibeungkeut ku ieu ku daun cau atau kabeh dia nama aya nu ku plastik gitu kan gitu. Tapi tetap sami di damelna tina ketan gitu. Jadi teh can fix ya teh orang Sunda lain gitu. Tapi nya dibahas mah ada ketuangan. Seperti tadi bacang duka orang mana gitu. Ganuju dirapatkeun lah gitu kan itu pakai ngatos hasilna gitu. Salajengna teng teh. Oh iya. Iya. Anu kayaknya nu bentuknya juga mangkok. Kotak. Teng mah ya. Janten didamelna tina ketan. Dibokahkeun nya. Bokah terus dibajang gula terus dibentuk kotak-kotak di keretan. Di kotak bentuknya teh. Teng mah ya mirip-mirip iyalah, mirip borondong ketan. Oh, tapi teng mah paradak sih ieu nanti si ketanna tuh janten aragung gitu. Apa kannya? Pami dikeureuh teh wah mantap. Eta kan simkuring di lembur pamihajat kan masih tradisionalnya. Jadi sok seueur katuangan gitu. Terus geuseuna teh taraka ieu. Panginten jalmina tos kayak modern jadi mung sekedar ya hunggulna mana teh formalitas gitu. Jadi matakna terang rupina terang namina gitu. Padahal itu tuangan hausnya kayak pemisasi rayagungnya sepenuh aja kayak orang canaka dia kalangkung atau namanya kalangkung kamari atuh rayagung hareup. Mudah-mudahan aya kaumuran gitu. Ya gitu insyaallah-nya. Teng-tengnya siap aman, teng-teng beres. Nah eta teng-teng ieu cakat-cakat sareng tadi borondong ketan gitu. Seueur keneh katuangan salaresna mah anu didamelna tina mun teng-teng mah kalilaan teh lain teuas. Ngambil ketrak. Teuas je ieu. Untuk janten buyak hancur buyak gitu kan mohon. Nya hancur ya nu lain mah tareuas ieu. Soalna kan gulana cair. Janten dikitukeun teh aduy. Jadi nya gitu. Tapi lah eta justru raos eta oge masih kena raos gitu teh. Nya amis keneh lah. Amis keneh lah minimal. Sacan aya
bulukan Orang Sunda mah satungtung ieu mah. bulukan haneutkeun deui Ah, haneutkeun deui Eta mah angin kacang deui. Bang itu seueur keneh sapotos opak, Nah, kan opak ketan, terus katuangan anu tina beas mah seueur misalnya. Kamunisan orang Sunda anu ngadamel katuangan tina ieu upami di Padar mah seueur pisan. Mung sapertosna urang uihkeun wae ka pamiarsa, panginten pamiarsa mah langkung uninga. Langkung uninga kumaha katuangan di masing-masing wilayah. Magi upami urang ka ieu, upami urang ka mana ka misalkan ka Kuningan. Di Kuningan teh aya gemblong benten gemblongna sama di urang. Gemblong di Kuningan mah siga ieu kekemplang ngademelna dina sampe. Upami di kawasan Priangan mah gemblong teh patina ketan. Tah mungkin wae di tiap wewengkon gaduh katuangan anu gaduh khas mandiri tina anu didamelna tina ketan atau tina beas. Urang uihkeun deui mangga disarungsuman di ieu disarungsuman di kolom komentar. Naon wae katuangan ti kawit di Bogor misalkan paling kulonna Karawang, Purwakarta eta teh seueur katuangan teh nya. Kabeh dieunakeun Cianjur, bilih gaduh terus ka Priangan, ka Bandung, ka beh dituna Cicalengka, ka Garut, ka Tasik, ka Banjar, ka Kuningan. Tapi tetangga orang di Lemang aya geuning anu rapet ya na. Naon tah? Ketan bakar. Tah, eta kan katuangan tina ketan. Eta mah eta ieu na teh aya dugi kaina masih aya kan. Oh iya. Mohon tak kitu panginten pamirsa. Terus sapertosna urang uihkeun teh ka pamirsa. Mangga disarungsum di sarungsum mamanawian di daerahna di wewengkon sarungsumgan aya anu khas anu unik mangga disarungsum di kolom komentar langkung sae dikintun kan. Upami dia di abdi gaduh nu kieu kintun we ka alamatna upami pergi alamatna ke dicatet nomor teleponna. Diantos bisa eta. Diantos bisa nuhun. Siap. Sakitu panginten Kang Wowo. Mangga. Yang geus urang. Nya mangga ditutup we. Atur nuhun para pamirsa anu parantos manco di kawitan ge kalekasan mudah-mudahan janten kawruh kanggo urang sadayana boh anu nongton oge ka simkuring oge Mang Uden anu utamina ka ieu ka nonoman-nonoman anu langkung ieu langkung alit urang lah gitunya misalkan adi-adi urang gitu kan urang teh janten kaweruh maknya orang Sunda teu apal kana ieu misalkan dodongkal gitu kadang-kadang kan urang dodongkal teh naon gitu. Sip wilujeng tepang deui di konten anu menarik lainnya kapayun mudah-mudahan tadi janten kawruh kang urang sadayana hatur nuhun muga aya manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.